Assalamualaikum, sampurasun, sahabat Ramagara Sadayana, kumaha Rama. Alhamdulillah tepang disareng Kang Adanya. Nah, di episode video kali ini Kang Adan teh bade ngajak palawar di Sadayana kanggo ngarujak. Pang nama kita cocok suasana nuju panas cuacana lah. Kita nuju hareudang-hareudangna. Jigana raos pami urang ngarujak. Kalasan Kang Adan tadi tos ngalah jambu air. Tuh tinggal balireun kieu nya. Sareng aya buah anu gumading, mantap pokoknya mah. Taya sambalna nyata buatan sang istri tercinta, masya Allah, pasti nikmatnya. Tanpa lami-lami urang langsung ngarujak wae. Tapi sadayana urang ngadoakeun. Bismillah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh, ieu mah madet pisan pokoknya mah pemirsa. Cocokeun pelewekkeun. Masya Allah. Aduh, kareueut pisan jambuna ge manis. Lah, nahanya pami ngarujak jambu sok nyerang wae kana pangamung teh. Nah, tapi nikmat. Tinggal aduh. Alah kebesekan. Soalnya nyerang pisangnya. Alhamdulillah ya teh jambu teh kenging melaknya. Melak iya wargi. Tenten di kampung mah teu kedah meser, penting mah rajin pepelakan gitu. Tuh cobiannya jambu hungkul mah. Masya Allah. Amis laras nage kareueut. Kabitan teu saya mah hoyongnya diluapan ku Kang Adan. Pokoknya mah segar pisan, cocok lah cuaca panas bari nuang ngarujak. Cobian kita ya buah di pipir bumi anu tos gumading sing urang cobian belah saja pemirsanya. Aduh, tinggal mainnya teh kabitanya urang cocokeun kanu ieuna kanu sambalna. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Ya mata bohong, nikmat pisan. Aduh, sambalna mantap. Alhamdulillah nikmat. Aduh, kita ya saya nggak ganggu. Bismillah. Mejeuna gumading mah enak pokoknya. Jambu nadi ulah dibelah cing langsung cocoleh. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh kamu lumayan huriknya
biasanya anu ngurik mah sok ieu sok amis pisan cenah. Ingat rageng nih. Kami di pasar mah jigana awis. Di dia mah tinggal nuang. Mantap. Terus karaos lada soalnya terus kesangan. Kami hoyongnya nggak malunya nyalirannya karena hese diwapana. Masya Allah nikmat pisan di kampung mah. Nyobian di buahna pedo pisan di mah tuh. Mis dasem, kami salah hasem. Buahna mujurna gumading mah dirujak teh ya haseman nikmat pemirsa. Secoli artinya pemirsa pokoknya mah ima edun pisan, alhamdulillah nikmat raos. Pokoknya Kang Adan badai lajeng dengan rujakna. Pokoknya Kang pemirsa sadayananya anu hoyong rujak sok gerang ada amal. Bilih hoyong jambuna aya kantun katen Kang Adan tangkal nama seueur sang daun namanya. Jambuna mah teu seep. Asa kitu atuh pamirsanya anu tiasa ku Kang Adan dihaturkeun dina video ieu. Pokona hatur nuhun tos nonton video episode ayeuna. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hapunten beli seueur kalepatannya tinu nyarios atawa tinu sikap Kang Adan. Hatur nuhun rampes can.